Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun ka wae di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Hatur nuhun kantos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Mangga urang lajengkeun carios indung budak bagian K5 karya MK Rizal mohon. Kumaha lajengna carios mangga urang kawitan. Ih, ai bapa mama anu ngajarkeun neng teh pan saha deui atuh bapak. Bapak anu meser buku hadis teh kumpulan Imam Nahwawi pak. Nya we ku neng teh disimpen dina rak buku pak. Sok diaos ku neng. Eta oge sami we sareng bapak nu ngajar ka neng eta teh pak. Cek budak bari seuri leutik ngajawab na kitu. Sanes cek bapak eta mah neng pasti aya nu nutupannya neng. Saha atuh buratna kitu? Sanes pak, sanes buratna. Nya saha atuh neng? Wartos wae ka bapak. Nya ari bapak mah nyangka kaburatna pasti. Bapak mah aya wae. Yeuh bapak mah tikawit harita oge neng mah tara ameng deui ka bumina. Anjeunna ge nyaram atuh da pak. Bilih cenah bapak teh lepat nampina ke. Padahal mah ieu neng ka anjeunna teh pak kumaha nya pak asa ka mamah nyalira atuh da pak. Cek budak ngomong kitu jiga nu telewang netep lalangit imah panona katempo kosong. Kuring oge ngarengha panjang kakecrek daleg kacerek daleg kurasa dosa nunggeus suujon nyangka kaburatna nunggeus mawa pangaruh goreng ka budak. Nya tisaprak harita kuring ngendoran deui aturan ka budak. Sieun manehna ngajauhan nepi ka hiji poe. 3 bulan saenggeusna harita beurang keneh kuring balik ti tempat pagawean. Nya katempo budak teh keur sare tibra di kamarna. Masih make mukena jigana tadi geus salat tuluy ka sarean. Geus kitu katempo leungeunna oge geuning. Nyepeng pulpen jeung buku diari nu muka gigireunana. Pulpen jeung buku ku kuring lalaunan rek dicokot diteundeun dina meja paranti diajarna bari pirajeuneun rek engke dibuka. Nya kabaca tulisan dina lembar panungtung catetan. Nya aya tulisan jiga puisi kieu cenah eusina teh. Dina embrio janten holakoh dugi ka bralna ka alam pana
Tekaraos tos 17 tahun kaselang. Hanjakal kiwari jiga tahun kamari. Hariring indung sirna teu aya hawar-hawarna. Cenah buratna kantun anjeun. Kantun anjeun. Nu ngaparkeun kidung kayung yun. Pangeling hirup abdi ka payun. Ayeuna kuring nyaho ngarasa lewang deui tepuguh pipikiran ayeuna deundeun buku deui dina meja balajar budak anu masih katempo tibra bari teka rasa panon ngambang ci mata mun kaburatna cenanya mun beratna Neng, hampura bapaknya, hampura, duh, lain ngawo-ngaworakeun bapak teh ka budak di umur 11 tahun, tengah rasakeun kanyaah indung, hampura neng, jeung akhirna bisa ngabangun rasa ajen, lain ka indung pituin, lain ka dulur, atawa baraya, tapi ka wali kelas na gening buratna lamunan kagebah aya sora bel imah kuring ngoloyong ka rohangan tamu rek mukakeun panto bel disada ting tong nya we hareupeun aya nu nangtung saurang awewe dua leungeuna nanggeuy kue bolu katepona meni halus pisan. Assalamualaikum Dupi romlahna aya. Waalaikumsalam. Oh nya aya sok mangga kalebat cekeng teh neruskeun jawaban bari sakalian nitah wae diuk dina kursi tamu sanggeus katingali diuk manehna kuring balik deui rek ngahudangkeun budak neng gogah neng aya tamu cenah naroskeun neng sanggeus hudang kuring ngomong kitu teh ngoloyong deui kana meja makan rek dahar bari mikiran eta tamu saha. Duh rarasaan mah pernah panggih eta teh tapi di mana nya bawaanna awewe teh lungguh pisan kulitna koneng deui cahayaan da dibalut ku kameja bodas padu jeung rokna panjang lepis nya saha deui gancang atuh ieu teh kuring nyebut geulis mah da wajar wae da emang geulis ngan memangna deui menarik cek zaman ayeuna mah duh pantes tah. Saha neng kuring nanya Kak Romlah waktu manehna rek ka dapur manehna rek nyieun teh manis nyungguhan tak muna nya saha teteh neng aduh bapak teh hilap deui asa apal nganamina duh sahanya neng saha manya bapak hilap atuh ih bapak teh pan can kolot-kolot teuing atuh Pak jawaban budak teh kalakah malik nanya ka kuring bari selileutik kituna teh terus indit bae mawa cai dina baki eta atuh neng ditaros teh kalakah ninggalkeun bapak ari neng mah ada aja atuh Pak budak tengah waro ngajawab mah kudu jelas jawabna teh saukur ngomong kitu bari tetep indit ka hareup
deui. Selamat ulang tahun ibu, ucapkannya selamat ulang tahun we. Ku ibu didoakeunnya selamat ulang tahun. Buk saharita aya dada. Asa dada teh aya nu ngagebug, napas oge sesek nya karasana nyeri. Karek oge tadi mikiran Neng Romlah belasan tahun teu ngarasakeun kanyaah indung. Ayeuna bapana oge nu api lain, komo kuring poho mun ayeuna teh poe kalahiran budak. Malah mah batur anu inget teh tamuna awewe nu tadi nanggeuy kueh bolu anu alus, sing horeng meureun kue ulang tahun Neng Romlah cenanya. Neng Romlah, aduh iya mah. Geus kitu mah kuring cengkat ninggalkeun meja makan, lalaunan wae asup ka jero imah. Nya tidinya jelas ayeuna kadenge budak keur ngabangingik ceurik dina lahunan tamuna nu ayeuna geus araya di kamar budak. Tos atuh geulis atos permata ibu, tong nangis wae atunya. Hoyong keh ibu ge jadi sedih keh. Henteu bu, henteu, cek manehna teu kuat oge nyaksian. Satengah bari lumpat ka kamar ngagedor-ngedorkeun sirah kana tembok, ngadagor-dagorkeun sirah kana tembok. Cipanon nunggeus mangalam-ngalam teu kaluar ayeuna nya we ngaburial bari ngaringhak. Neng hampura bapaknya, hampura teu sadar kuring ngajerit tarik nyuuh dina bantal. Bapak kunaon atuh bapak teh? Teu kanyahoan budak oge sarua geus asup ngusapan tonggong sedengkeun tamuna mah ngajanteng wae di lawang panto. Panona kan tempo netep kuring jiga anu melang. Nya geus kitu mah budak katempo. Panona carindul urut ceurik tadi sirahna ku kuring diciuman teu karasa budak teh nu 11 tahun dibawa minggat ti imah begang jeung caludih bajuna dakso gogosan jambu wae atawa peuting ngora. Ayeuna mah geus nyaho-nyaho geus di fase akhir remaja 17 tahun. eh Romlah, Neng Romlah, basuh rarai sareng acukna tunya rada ngaharewos kuring ngomong kitu ka budak. Nya bade naon kitu pak, urang kapayun, urang emam di luarnya. Ari buratna kumaha pak? Teraos atuh pak lamun dingantunkeun anjeunna mah atuh pak. Brak bae dada karasa aya nu nabrak deui ayeuna jeung teu percaya tamuna budak teh sing horeng wali kelasna nu kuring pernah dikasaran jeung disangka geus mangaruhan Neng Romlah. Jadi budak teh goreng akhlak ngalawan ka indung
ka bapak tegesna nya atuh Neng tesawios cenah ngiring wae ka dieu cek kuring kituna teh nya budak teu jawab tapi ninggalkeun kuring sorangan di kamar nunggeus ngimpleng-ngimpleng deui pikirna kana omonganana engke menyebutkeun tamuna Ibu Ratna nya waktu amprok di mana mah pante model kitu atuh nya harita mah papakeana basajan jika ibu-ibu rumah tangga sejena make daster belel-belel acan geus kitu pan teu make kaca panon kandalna ge sarua jeung teu katutup keler raginang indung kuring baheula. Aduh, puntena teu tiasa ayeunanya sayang ibu teh bada magrib heula nya aya tawasulan di masjid ke Neng. Ah, ibu mah sakali saja tuh Bu, please ibu. Jangan, besok-besok aja ya. Ibu mah ada janji. Ayo, jangan cemerut atuh ya, senyum aja. Lamunan kapegat deui. Wae nu cinggereneng bieu antara budak jeung tamuna di tengah imah bari lempang jiga nama ceklek-ceklek panungtungan kadenge suara kunci di kanto dikunci rep deui sepi mere waktu keur kuring nuluykeun ngawawaas buratna anu jangkung aduh meni bayuh yuh rada bongkok meongeun nya nyadarkeun kuring kana sisirah yen ayeuna mah geus kamimitian mikirkan cungkringna awewe lain dina panon geus kaeusian awewe salain ti urut pamajikana mohonnya seket keneh cenanya mohon bapak mah ulah ngalamun wae atuh Pak entos atuh ulah ngalamun wae naha bapak teh emut wae ka mamah kitu Pak cek budak asa kabur pangecian nyaho-nyaho budak geus aya di hareupeun beungeut. Ih, kumaha ari Neng mah sok ka mana-mana wae ade ngobrol teh. Ibu mah teu tiasa ngiringnya, hapunten wae. Rengse magrib aya keperyogian ieu teh duh, nu teu tiasa dikantungkeun. Cek nyirom lah nangtung bari mikeun kunci mobil ka manehna. Nya atuh Neng mah antosan wae di garasinya bari manaskeun mobil heula keun bapa mah nyusul moal lami oge ngadadak ati asa aya nu nurih karasana peurih kuring asa dikutip lakeun ku jirim nu mimiti asup kana pikir nolak atah-atah diajak keluar dahar bareng jeung budak. Nya disaprak harita hampir geus genep bulan kaliwat kuring geuning jadi nganti-nganti si Neng Romlah ngajak deui wali kelasna ka imah tapi geuning nu di anti-anti teh teu hawar-hawar rek nyemah. Ayeuna mah mindeng kapikiran rek ngayakeun wae acara keur Neng Romlah di imah ngarah loba alesan keur budak ngondang wali kelasna ngan teu kapikir kumaha jeung acara naon
maknya ngulang tahunkeun deui budak mah jadi setahun 2 kali. Duh, kumaha akalna ieu teh ya. Hayang papanggih jeung wali kelasna teh doh. Gelis geningannya doh, tersangka geningan buratna teh doh. Haduh, aya wae ieu mah ya. Terus kapih keulaan ku kajadian anu anyar pisan. Nya pimpinan pausahaan tempat kuring digawe diganti ku pimpinan anyar ngaranna Pak Ansori lalaki kolot cek batur kuring mah ti pusatna mah 2 tahun deui rek pangsiun. Jadi weh buratna kapopohokeun da pimpinan anyar madetkeun waktu ku lobana proyek anyar nu kudu digarap. Aduh, tidak ada lagi kata berleha-leha sekarang mah. Tak ada lagi alasan, ada acara di rumah, ini itu. Untuk lebih cepat pulang ke rumah, intensif. Saya harus naikkan, itu harus bayar lunas. Cara etos, kerja-kerjanya, doh. Ayah wae, paling gancang, jam 11 peting, ayo nama doh. Bisa balik ke imah. Jeung karunya budak salila ujian akhir kuring oge sarua teu bisa mere sumanget kanu jadi budak. Aduh hampura we nya mudah-mudahan we giat diajarna neng teh. Papa salami ujian teh neng Romlah uihna ge sami pak sonten wae nya neng teh nyarios ka bibi. Saurna diajar tambihan wae di bumi wali kelasna tah kitu cek biarum kituna teh mukakeun panto peuting-peuting keur kuring. Teu naon biarum kuring mah malahan mah tenang ari budak balik telat alasan kituna mah ongkohna deing otak kuring duh ieu teh pinuh pisan kapanasaran bi. Kunaon Padeni dipindahkeun ka staf administrasi na teh tanpa aya rekomendasi ti kuring atasan langsung na aneh jeung padatan jabatan Padeni di staf nyata jolah pisan jeung gelar akademina ta teh nya Padeni pan insinyur arsitek pawangunan kari-kari ayeuna dititah yang harapan komputer baring teu tanpa intensif jabatan garing merenya wios atuh Pak merenya disabaran heula wae mungkin kinerja abdina meureun kirang giat di mata anjeunna meureun Pak. Nyari kitu mah nya ngan Bapak teh rada keheul ieu teh. Rada keheul. Nah, Bapak teu ngarasa kitu kudu kedahna mapan rekomendasikeun kitu pindah teh di anu ieu mah aneh. Nya kumaha deui tuh Pak eta mapan alasanna kitu atasana nya Bapak ge ngarti dasarnya anu buka kawasa teh kitu geuningan aya wae nya kapanasaran anu bulan Juli ka bulan teu kajawab nepi ka hiji mangsa teu ngahaja basa kuring mawa berkas rek minta tanda tangan Pak Ansori di lawang panto di rohangan Pak Amprok jeung awewe nu teu asing dina panon kuring. Sareng waktosna cenanya Seep muhun kabujeng Seep insyaallah enjing atanapi pageto
tiasa dilajengkeun deui dina seri nu kagenep. Mangking cek ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.